Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anu kusim kuring dipika hormat para sepuh anu sami rawuh, para guru anu luhur ku ilmu, para ustad anu ilmuna manfaat. Tehilap oge ka Bapak RW kalih ka Bapak RT anu kadangkala hese sare gara-gara mikiran pembagian BLT. Aya nu teh can kabagi laporan. Para hadirin anu nuju hareureun, para jajaka wanoja ti Tasikmalaya, Masya Allah. Ieu namina teh kelompok jomblo riang gembira. Kami ieu CPNS, calon pendamping nu setia. Insya Allah. Para jamaah anu nuju barungah, tur mudah-mudahan ieu sadayana berkah. Mudah-mudahan ieu ngajankeun wasilatul uzma supados urang kenging syafaatul uzma ti baginda agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkahna ti bumi dugi ka ieu tempat, langkahna ti mana bae nalika tadi panginten tos menyaksikan Persib Bandung. Waduh, menang. Alhamdulillah. Ayo remis wae atuh. Alhamdulillah, langkahna ka ieu masjid lillahi ta'ala kanggo talabul ilmi. Puji miwa syukur terhatur ka Allah nu Maha Ghafur. Nikmatna anu selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur. Makana teh urang kedah tasyakur sareng tadabbur atas nikmat umur. Dan digeri batur mah salat pun digempur, dilempar gas air mata. Palestina, perempuan nu pake kerudung ditodong ku senapan, buka atau ditembak. Pami di dia aya nu kitu mending dibuka atau ditembak. Jadi tumaya ini aya ditodong kitu, buka atau ditembak nih. Saya buka dulu lalu tembak ya, cenah kitu. Duka di dieu aya teh meureun aya. Aya nya, masyaallah. Makanya orang kedah tasyakur tadabbur atas nikmat umur supaya orang tidak termasuk orang-orang anu kufur. Salawat miwa salam ka junjungan orang sayyidina habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rasul anu mulya, pemimpin nu bijaksana, suri tauladan anu kedah ku urang diikuti jejak langkahna, kedah ku urang ditaati perintah-perintahna, kedah ku urang dicontoh sagala rupi perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab Allah tos ngutus walladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allah ngutus Kangjeng Nabi Muhammad dipilih sareng dipilihna ku Allah Subhanahu wa taala, dicinta dipika cinta ku Allah, maka orang selaku umatna orang kedah cinta ka baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi
cinta henteu ka Rasul, cinta henteu ya. Nah, cing tarik atuh. Pemuda cinta ka Rasul. Pemudi cinta ka Rasul. Remaja remaja kolotnya cinta ka Rasul insyaallah. Naon buktos cinta? Kempelna urang di dieu ngalaksanakeun syiarul Islam, syiar lahirna Maulidun Nabi. Meskipun aya cenah di dinya perbedaan pendapat, aya nu teu menyatakan 12 Rabiul Awal, aya dina sasi lain keun eta mah aya nu jumhurul ulama nu menyatakan tos dinyatakan 12 Rabiul Awal keun aya keteranganna. Maka urang ayeuna di bulan ieu memperingati atau tadi disebutkan syiar bukti urang cinta ka baginda agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani dakhalal jannah, dasar Rasul, sing sajalma anu taat ka kaula dakhalal jannah, maka asup ka surga. Maka sholawat wa salam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumargi kitu satacan dikawitan wios sholawatan la wios. Wios sholawatan ikhlas ya ikhlas. Siap ditarikeun sorana siap. Siap semangat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu salatullah salamullah ala taha cing tarik salatullah salamullah habib sakali deui salatullah salamullah Allah Allah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa billadi Rasulillah tu doa bibi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr pinggir lamun ngaji kudu jempe ulah bari nyoha komo bamun bari sar bisi digondol kalong aya di dia kalongnya sadayana lamun ngaji kudu olah bari ngoprek nu moto makan bae komo lamun bari sare bisi digondol kalong diawali ku bismillah diakhiri ku hamdalah tu doa diawali ku bismillah diakhiri ku hamdalah ngarah ilmu na manfaat di dunia jeung di akhirat doa ngarah ilmu na manfaat di dunia jeung di akhirat salatullah salamullah cing tarik ros leuwih tarik salatullah salamullah ala ya
Alhamdulillahirabbil alamin.